Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah malikul adil wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu kabirhin amma ba'du. Baya ibadallah usikum wa ya bitaqwallah. Saparantosna perkadas manjakeun ucap puji kali syukur kadat ilahi rabbin magapur. Mudah-mudahan orang sadayana dina ieu saat biasa riung amprok jongo ketebang wajah. Mudah-mudahan orang sadayana aya dina lindungan sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat kali salamna Allah muga kacirah limpahkeun ka junjungan orang sadayana yakni kakasih Kangjeng Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oge ka para sahabatna, ka para tabiin sareng tabiatna tujuh ke orang sadaya sebagai umat anu pang akhirna. Mudah-mudahan orang sadayana kakecerekan ku saapatul ujat kimantena engke da majajawal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngaturkeun nuhun ka Bapak kali Ibu sadaya kalian simkuring neda widi neda nyunkeun di sakseni dina raraga ngalaksanakeun kodo akekahna Neng Rasminah Tasminah binti Damin. Dina denget ieu anjeunna ngalaksanakeun kodo akekahna kumargi panginten. Di antawisna dina dinten enjing ba anjeunna bade diistrenan janten panganten baru. Mudah-mudahan ieu murang kali atau putrina Padamin kali Ibu Eti. Mudah-mudahan anjeunna ancurna kana kancah raki rabina ngamasagara kahirupan di rumah tanggana. Mudah-mudahan sing janten keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Takolna sakitu disunkeun sakseni ka sadayana ka Bapak kali Ibu sadaya dina raraga ngalaksan kodo akekah ieu Nyi Tasminah binti Damin. Mudah-mudahan aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge rupina simkuring sejak panghatur nuhun ka Bapak kali Ibu sadaya oge kemun ka Padamin kali Ibu Eti anu diwakilan ku lisan simkuring. Mudah-mudahan teu ngirangan kana makna sareng tujuan anu kagun maksad kan simkuring seja wakil mutlak kanggo pemotongan sareng pelaksanaanana motong kodo akekah ieu ka sadaya Ustaz Firman bin Pakna. Mudah-mudahan anjeunna tiasa ngalaksanakeun anu sakemistina kan mudah-mudahan dina ngalaksanakeun kodo akekah ieu Neng Tasminah teh mudah-mudahan aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupina sakitu nu kepihatur kalian simkuring sejan nyelehkeun mutlak ka saderek Ustaz Firman hadieu kadumuga anjeun tiasa ngalaksanakeun anu sakemistina dina raraga ngalaksan kodo akekah ieu. Rupina sakitu nu kepihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik iya. RT dia. Allah hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira mah nama penurutan. Lamun Abadnya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ambaha hadhihi syafa'atan tasmiyah sunatan wa bismillahirrahmanirrahim. Denis. Ngali masjid. Tarik atuh Kang. Anak. Saya tos ya.